Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu kasalapan. Tanawaat warna-warna. Naon ajnasul a'mali pirang-pirang jenis amal. Alal amilina nu aya di tukang amal kabeh. Litanawu'i waridatil ahwali karena warna-warnana pirang-pirang anu datang ti Allah anu ngabuahkeun ahwal. Kata Nabi kieu ngalugatan bisa. Litanawu iwaridatil ahwali karena warna-warnana ilmu makrifat nu datang kana hate anu nimbulkeun pirang-pirang tingkahna hate. Tah kitu. Wayahna rada panjang moal rek kaharti. Ayil waridati tegasna warna-warnana pirang-pirang anu datang. Allati anu tantaju ngabuahkeun itu lati ahwalan kana pirang-pirang tingkah. Ko imatan nu tumetep bikulubihim dina pirang-pirang hatena itu amilin. Tak tadi anu merdi itu lati mailahum kana condongna itu amilin ilatil kal a'mali kana itu pirang-pirang amal. Beda-beda jenis amal karena beda-beda nur Allah nu datang kana hate, gitu kan? Beda-bedana nur Allah kumaha? Eta teh karena nurutkeun kana sabab-sababna datang ahwal, beda. Jadi kulantaran nur Allah beda-beda, jadi laku jalma ge jadi beda-beda. Ahli ibadah ge beda-beda. Kumaha nur Allah nu datang. Aya anu ibadah teh getol salat, aya. Eta waridna kana salat eta. Aya anu getol sedekah. Salat teh peuting kaduga. Aya anu sedekah teu boga duitna. Salat nyeri suku. Nana tuh tada harus Al-Qur'an. Aya. Muruk mah teu kaduga, ngaji we keduk-duk terus kemana-mana. Warid eta, kumaha warid ya? Jadi lamun waridna anu condong kana salat, salat terus. Mantap ulah nentang amal batur. Urang loba puasa ari batur loba salat, keuna sugan usul ka Allah na batur tina salat wing mah tina puasa gitu. Sedekah eta mah ari salatna fardu hungkul, sunat kitu peuting kadugaeun. Sedekahna tapi na beda ti batur sieum. Aya nu jadi wali tina sedekah. Nu mabi ya saur ulama al-Malibari walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min da'wasila. Pikeun jalma anu lempang menuju Allah teh pirang-pirang jalan. Jadi syuur jalanna. Syuurna sakumaha? Cek ahli hakikat mah sabing bilangan makhluk.
Tarekat yang dicatat di kitab Jami'ul Usul 40 hiji nu mu'tabar ti Rasul. 40 hiji. Setik-ketik teh jalan. Eta mah anu populer di kalangan ulama ahli tarekat. Padahal mah suur. Sabing bilangan makhluk. Gitu. Kan ari bahasa tarekat teh eta mah hiji nu mingpinna saha, kitabna naon, ngaran tarekatna naon gitu kan. Nu 40 hiji. Tapi sebenarnya jalan usulna mah beda-beda. Jalan tepi ka Allah nama beda-beda kan. Aya anu sabab tobat jadi waliullah. Sia teh mah baka fitnah, dosa deui, isuk dosa deui. Tapi dosana teu akur. Kamari mah dosa anu ieu mah dosa deui beda deui. Amun dosa ngaduk-duk akur kitu eta mah teu tobat kitu teu tobat. Jadi nu tobat mah ditarima tobat mun rek pindah kana dosa ge dosana sajan deui. Moal akur jeung nu kamari. Tidak akan menginjak lubang yang sama. Pan ari nincak lubang anu akur mah teu mikir eta. Kamari nincak kadinya ti porosok murag, isuk ditincak deui teu mikir pan. Ulah kamari ge murag kadinya mah tah kitu. Mun rek ti porosok deui kudu kana sajan deui. Didinya deui. Teu mikir. Beda-beda kang nepina. Aya anu dina ngasaan rambutan amis nepi ka Allah. Aya anu ti gubrak kana dosa usul ka Allah. Aya anu loba ibadah nepi ka Allah. Itu aya nu loba salat, anu loba wiridan. Wah, seueur jalan nepi ka Allah mah tinggal milih urang yahtaruhu fayakunu min da'wasila. Pilih ku urang jalan nu mana anu ku urang rek dipilih. Nu sesuai jeung urang. Belah tuturuti kana tarekat batur bisa teu kaduga urang. Batur tarekat Imam Ghazali milu urang tarekat Imam Ghazali. Saha eta lanceuk make tarekat naon Ghazaliyah. Ingat milu we kana tarekat Imam Ghazali. Ari lanceuk kumaha kayanana? Ngajina 12 tahun. Oh, coba otakna pinter ya engko. Awakna cager. Oh, ibadahna kuat. Bari urang nalar hese apal. Ek tuturuti jeung lanceuk urang tarekatna mah bisa kan. Nalar poho wae urang. Masantren kakara setahun geus balik. Ibadah waduh kakara subhanallah sapuir tasbih geus 2 kali murag. Rek make tarekat Ghazaliyah, teu sesuai kan. Eta mah kudu make tarekat Imam Asadiliyah gitu. Ilmu saeutik masantren teu pati lila amal teu kuat loba. Ngeureuyeuh we dina tarekat Asadiliyah. Loba nu nepi kan. Nu barodo bari jeung mun rek balanya teh makanya kudu leutik. Leuleus jejer liat tali layar aisan. Itu landung kanungan. Tak nu barodo ge loba nu usul. Rek make tarekat Imam Ghazali, jalemana pinter, cerdas. Awakna kuat fisikna, puasana ge wah. Puluhan tahun tuturuti urang. Ari urang buka penyakit mah 2 poe geus jungkel puasa. Rek make tarekat itu loba nu marawat teu nepi dina tarekatna. Teu sesuai pilih ku urang kan. Make tarekat nu mana? Aing mah otak beuleuh. Amal teu pati loba. Wah jigana teh tarekatna kudu tarekatna getol ngaji ieu mah. Tong ngaji terus ke mana-mana ngaji we. Itu. Aya anu kitu. Aya anu tina berehan ka sesama manusia. Jadi waliullah. Malah mah kawartoskeun Imam Abu Yazid Al-Bastami tuluy para gegeden ahli tasawuf
Sultanul Arifin Syekh Abdul Qadir Jailani anjeunna ge sasauran uing usul ka Allah lain pedah loba salat, lain pedah loba ngaji, lain pedah loba amal sedekah, lain pedah loba amal ibadah nu sejenna, tapi karena loba sedekah sengaja ing teh jadi waliullah teh karena uing nyaah ka fakir miskin asa kitu aya eta Sultanul Arifin itu Sultanul Arifin beda-beda mataku Allah jalma teh dipapari nur anu warna-warna matak amalna beda-beda sanajan sarua dilanceuk ieu amal can pugu ieu condongna kana salat ieu condongna kana sedekah nu penting mah amal soleh sing ikhlas jadi jalan usul ke Allah nu penting nah gitu jadi jalan usul ke Allah nu penting mah ikhlas kan da ieu ikhlas nu sulit kan gitu amal mah batur salat urang salat batur sedekah urang sedekah bisalah dina kitu mah tuturuti ge lah tapi na ikhlas mah hese kan batur sedekah 1 juta urang 1 juta tapi ikhlasna can boga akur matak Rasulullah sasauran ceuk Kangjeng Rasul Allah ngadawuh kitu ceuk Kangjeng Rasul Allah teh ngadawuh al ikhlasu sirrun min sirri itu dawuhan Allah ari ikhlas teh rahasia tina rahasia kami tuh jadi ikhlas teh termasuk rahasia Allah istauda'tuhu qalbaman ahbabtuhu gitu anu cek Allah uing neuneun kana hatena jalma nuku kami dipika cinta ti abdi kami tah gitunya jadi ari ikhlas teh rahasia kami nuku kami diteuneun dina hatena jalma nuku kami eta jalma dipika cinta cisok tina mana eta kapikir teh kan batur rek nepi ka ikhlas teh ka mana jalanna jadi kudu jadi nu bisa ikhlas teh mahbub Allah. Jalma nu can jadi mahbub rek ikhlasna kumaha matak ikhlas beda-beda. Ikhlas abidin, ikhlas muridin, ikhlas arifin, ikhlas hakiki mah nu geus warusul ka nu teu tajalli mah bisa ikhlas kumaha. Nu teu tajalli, teu makrifat ka Allah rek ikhlas kumaha. Jadi hakikatna Allah ngadawuh ya nu barisa ikhlas mah na ibadah teh kakasih kami cekal gitu. Itu hari jadi kakasih Allah kumaha? Pan aya jalanna tadi jadi waliullah jadi mahbub Allah teh. Sakur jalma nu lempang menuju Allah kabeh ge aya jalanna. Loba pirang-pirang jalan. Nah gitu. Ek make jalan mana? Pilih ku anjeun engke nepi tina sabab eta jalan. Biasana lamun naik lempang di jalan anu teu nepi teh nu teu boga alamat. Nyaho encan alamat teu boga, insyaallah sasab. Rek ka Jakarta teu boga alamat, ka Sukabumi nepi teh. Cau di puncakna ti Cianjur mengkolna ka kenca, pada lempang teu ka dieu teu ka katuhu. Lah nanya ka dinya we eta ka Jakarta. Ari alamat teh sa guru. Ilmu di guru anu jadi alamat teh. Mata lamun jalma lempang ka Allah teu boga guru, sasa. Malam yakun sehon fasaitonu itu. Lamun teu boga guru lempang ka Allah setan guruna nyasab ku setan disasab. Tina salat sasab, tina doraka nyasab nepi ka Allah. Batur manarepi ka Allah. Itu batur menepi kalau tina salat nepi, tina maksiat nepi, tina taat nepi, tina baliat nepi. Sabab naon? Diwurukan ku Allah. Kana mana? Nyaho kana babul usul.
Dati mana-mana ge ari nyaho babulusul menepi ka Allah Kang tina doraka. Aya jalma nu ka surga tina sabab loba tobat lain loba salat. Tobat teh ceurik eta terus. Dati doraka wae isuk doraka pindah deui doraka sejen terus gitu. Kapitan tak tobat terus. Lebih ka kulantaran getol tobat lebih ka cinta ku Allah. Gitu. Ada yang jadi kekasih Allah ke mana? Rumusna deukeut. Itu rumusna deukeut. Teu kudu neangan janggotna panjang hayang ditalkin. Teu kudu riweuh-riweuh. Ya kan? Yang jadi kekasih Allah nu tadi kan ikhlasna ku Allah, rahasia Allah nu disimpen di hati kekasih Allah. Saur Kangjeng Rasul. Gitu. Saur Kangjeng Rasul. Ari kekasih Allah anu mana? Saur Rasulullah kene. Man aktsara zikrallahi ahabbahu. Man aktsara zikrallahi ahabbahu. Sajal manu ngalobakeun zikir ka Allah, mika cinta Allah ka eta jalma. Jadi kudu loba dikir. Tapi maknana lain kade. Loba dikir mayang eling. Lain loba dikir tidak kudu loba deng toba eta dikir. Sampai saputing ya Latif maca 17.000. Menang berenang 12 tahun mah. Ngan 30 tahun tuh dikir eureun. Sanes kitu Kang mayang terus eling. Aktsara zikrullah teh eling. Sajalma nu mayang eling ka Allah, Allah mika cinta. Tah kitu. Jadi urang kudu selalu eling atuh. Yang jadi kekasih Allah eling terus. Malah mah ciri kekasih Allah mah eling terus. Lain anu bisa hibar, nu niup cager, kemarin ka jampe cager sia eta. Sugan waliullah yang lain. Eling dawam, mayang eling. Keur cager eling, keur gering eling, keur boga duit eling, keur teu boga duit eling terus. Keur salat keur maksiat ge eling. Tak maksiat kita eling, aya nu maksiat ka bawah ku nafsu, eling bener mah ka Allah. Mun saking gedena nafsu kagusur. Mentak pardoraka teh ceurik. Aing teh teu disiksa ku Allah ceurik. Gitu. Lamun doraka bari ceurik balasieun ku Allah ta eta eling. Lamun hek doraka atoh bunga poho ka Allah. Eta mah di bawah ku nafsu. Teu eling disebutna. Doraka ge aya nu digubrakeun kana doraka dikasurgakeun ku Allah. Itu dikasurgakeun ku Allah. Pabehanana ngan dieu mah jalanna ka dieu, ieu mah jalanna ka dieu. Tuh. Beda-beda, tapi pada akhirna mah ari anu geus aya himmah usul mah ka Allah. Narepi ka Allah. Bari salah heula oge ti gubrakeun itu ka dieu. Gitu. Contohna putra Nabi Yakub. Putra Nabi Yakub putra Nabi tapi para sewe. Putra Nabi Yakub tuh. Pan urang ari kolot budak pasea sok riweuh kolot lin. Ka dieu karunya. Gitu. Padahal mah anu salah hijina. Gitu tapi da basicna akur ti urang kabeh yang bener ngan ieu keur kapitnah. Putra Nabi Yakub nepi ka Nabi Yakub teu ningali gara-gara loba ting fitnah di kalangan budak. Delak kaya maka dulur. Putra Nabi Yakub. Jadi anu tarekat Nabi Yusuf mah gitu, tarekat raka-raka mah gitu, tapi pada akhirna mah jadi kekasih Allah kabeh. Sebab naon? Dipaparin ilmu ku ramana. Itu ku Nabi Yakub. Sing Nabi Yakub ge bagja akhirna. Teu ningali gara-gara loba ting coba di budak. Nabi Yakub. Mentak sok aya nya jalma nu difitnah ku budak ku ge. Saya tahu, waduh, setik-etik cina beja cek polisi teang terus di kantor aing. Aduh, aing 1000 ya terbuka anak ngerakeun.
aing baheula da santren ieu teh tegablek anak turunan kieu. Ting mana ku Allah gitu aya nu kitu. Kudu kapitah nepi ka beak duit ngajual sawah sagala. Tapi pada akhirna ari anu geus aya himmah usul ka Allah mah Allah diusulkeun. Sabab cek Kangjeng Rasul, wa may yataharral khaira yu'tihi. Sajalma anu mikah yang bener bari berusaha bener ku Allah dibere bener. Itu. Urang ge hayang musahadah bari usaha urang taroki jeung suluk. Allah mere musahadah ka urang. Nu moal nepi man teu hayang. Aya sadang ngaji hikam aing mah moal bisa guna teu hayang ngajina ge. Bagian wali itu mah aing moal bisa. Ngajaran encan. Coba ngajaran taroki jeung suluk bener teu bisa teh gitu. Jeung guruna ulah salah di guruna bener guruna. Geuning batur ge nu bodoh loba nu jadi wali. Urang rumah sabodoh nu bodoh ge bijana aya nu jadi wali aing ngaji we bodoh-bodoh ge. Nu penting mayang eling teh ciri kakasih Allah. Tah mayang eling. Nah, jadi beda-bedana amal karena beda-bedana nur Allah nu datang kana hate. Itu kan. Nur Allah nu ngajadikeun nu nimbulkeun tingkah hate. Itu pas ku Allah dibere baliat wae sabar sia mah. Nur Allah nanti anu condong kana sabar. Sia mah teu perlu sabar. Itu perlu naon syukur. Da ku Allah dibere segala loba kanikmatan. Pere nur ku Allah condongna kana syukur. Gitu. Jadi nu penting mah urang lempang menuju Allah. Ngana rek lempang menuju Allah teh kudu guru, kudu boga alamat. Engke nepi mun boga matak anu jara di kakasih Allah teh anu nepi jeung panggih jeung guruna. Matak bahasa hikamna mah sederhana kan. Walam yusil ilaihim ilaman aroda yusilahu ilaihi. Allah mal manggihkeun hiji jalma jeung waliullah mun eta jalma ku Allah mal dijadikeun wali. Mal dipanggihkeun jeung guru nu usul mun eta jalma ku Allah mal dijadikeun ahli usul. Gitu. Sudah jalma teu usul ngaguruan usul kumaha? Nu teu bisa alfiah bisa ngaburu alfiah mah. Nu mata ku Allah dibeda-bedakeun warid teh sieu mah jago alfiah, sieu mah jago tasawuf, sieu mah jago ilmu syariat, sieu mah jago ilmu hakikat, beda-beda ku manur. Tak laku jalma di dunia beda-beda tong aneh karena nur Allah nu datang kana hate beda-beda. Nu penting mah nur Allah we. Itu. Nu penting mah nur Allah kan. Di mana nur Allah datang kana hate? Engke hate jadi alus. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nura idza dakhalal qalba insyaraha lahul sadru pan fataha. Nah gitu. Inna nura sa'nya nur idza dakhala di mana-mana asup nur al qalba kana hate. Insyaraha maka lega lahu pikeun itu lahu karena itu nur naon as-sadru hate dada fan fataha maka terbuka. Lamun Allah nyimpen nur dina hate na hiji jalma maka hate jemar lega tuluy hate terbuka karena nyawan karena solusi karena jalan keluar tidak masalah dibere ku Allah coba bisa keluar tina coba ku Allah dibere nikmat bisa nepi ka Allah tina sabab nikmat. Jadi terbuka jalan usul ke Allah. Dina doraka terbuka jalan usul. Dina sholat komo. Ya lain buru-buru dina doraka na sholat gitu. Itu terbuka jalan usul. Kalau ujub jeung ria. Itu kepanggih jalan usulna dina taat. Itu ada jalan usul dina taat. Naon sing? Suhudul minnah. Itu.
Ari jalan usul dina maksiat taubat. Jadi babul usul. Mata kalamun maksiat teu tobat eta teu kapangi jalan usul. Di mana nur Allah datang kana hate hiji jalma hatena jadi lega. Jembar hate. Itu jembar hate kan. Ari jembar hate teh kumaha? Jadi pemaaf anu paling deket pangamanana. Jadi pemaaf, sanggup ngahampura dosa batur. Nu hese ngahampura aing lamun rek didelekaan batur hese ngahampura teh. Hayangna teh ngalawan. Gitu, inung bapa ge salah, ampun teu dihampurakeun. Komo batur teu taaluk jeung urang kaalusanan. Karena naon? Karena eueuh nur Allah dina. Jadi orang nepi kana amal teh karena aya nur Allah. Mantap penting nur Allah teh kan. Suhunkeun dina setiap saat nur Allah supaya dina hate. Urang jadi jalma fakir, Allah ngadatangkeun nur kana hate, sanggup sabar. Karena aya nur Allah. Tak gitu kan. Sehingga jalan keluar tina eta fakir teh dibukakeun ku Allah. Oh. Maon jalan keluar tina fakir teh. Allah maparin zuhud. Itu ada orang mah mikiran jalan keluar tina fakir teh beunghar. Ya, eueuh deui tamakna beunghar aing fakir. Teu kang batur mah zuhud. Eta jalan keluar di mana Allah maparin zuhud kanu fakir, ta eta teh solusi pikeun anu zuhud supaya jadi kekasih Allah. Itu zuhud dengan beda-beda, aya zuhud am, aya zuhud khos, aya zuhud khawasil khawas. Zuhud ge beda-beda. Zuhud teh tapa. Padahal dimaksud nama hate teu ngaharepkeun atau teu cumantel jeung makhluk Allah. Zuhud. Jeung dunia lah pokoknya gitu. Hate teu cumantel kana dunia eta zuhud. Ngan ari teu cumantelna kana dunia teh beda-beda kan. Aya nu zuhudna zuhud am. Ari zuhud am kumaha? Hate cinta kana dunia. Ngan manehanana berusaha satekah pola supaya tong resep kana dunia. Satekah pola zuhud padahal hate beri cinta kana dunia. Eta zuhud am. Satekah pola ieu mah. Urang keur berusaha tadinya berarti urang zuhud am. Duit datang. Ingat cuk ajengan carekan heula duit di sini. Ngarah bisa zuhud kumaha we carana teh? Ngaji kajengan ngarah hate bisa zuhud. Padahal hate mah cinta wae teh kana dunia teh. Maksa hate supaya zuhud sanajan bari hate hubud ya. Tak gitu kan susah payah. Ripuh zuhud. Atuh pisah jeung nu tadi pisah jeung nu dipikar resep ripulit. Ribu kalau duit resep duit wae ribu. Zaman resep karena duit gitu ribu. Bener, namun pak pisah jeung nu teu dipikar resep. Mata kan solusina fakir ngarah tong ribu dina fakir zuhud. Mun Allah maparin zuhud ka jalma fakir, ta eta jalma fakir bari eling. Eta jadi kekasih Allah. Tapi mimitina mah diajar kan. Aing teresep wae kana duit teh tapi daya teh cenah duit teh ceuk ajengan teu alus teh. Nah, teu alus mata berusaha ka pola aing ulah kabengbat kudu kieu. Gitu. Ulah kabengbat. Jorojoy hayang ulin. Baelah ngaji mah cenah si ada duit loba ayeuna mah. Tah ieu goblokna duit teh ka aing. Tahan beunaan ka ceurik ceuk indung teh. Kunaon jang ceurik aduh teu kaduga nahan hate itu. Kunaon duit aya tuh dah hayang ulin tapi ulah gitu. Ditahan dipaksa. Dipaksa teh urang teh kan. Itu ari maksa
memaksa orang kana hate supaya taat ka Allah teh ulah nuturkeun ka hayang nafsu. Teh eta teh itu ngalawan nafsu nu aya dina hate urang. Itu jadi nu diajar mah zuhud dari punya kan. Nipu. Jangan duit, itu bari resep kan aing ulah nujukeun duit cek ajengan cek guru. Ingat, eta teh nu diajar zuhud. Susah payah itu. Berbahaya susah gelah. Susah, senang, memeh maut, bohong. Kayak lamun urang tas pae, panggil jeung susah, jeung senang, eta nu bener. Nu bohong kan? Waduh, aing aya ripuh ya teh hirup di mana di dunia, tapi lain di akhirat. Memeh maut, bohong ieu mah. Tong riweuh. Tapi lamun tas maut aing panggil ripuh bener. So, nikmat bener. Senang sabada maut, senang bener. Susah sabada maut, susah bener. Tapi lamun memeh maut, bohong senang jeung susah. Nah. Zuhud nu kadua zuhud khos. Zuhud khos mah sukarela, hate teh zuhud. Namun sebabna menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Dibandingkan jeung maksud manehna hayang menang ridho Allah, gede keneh tujuan kana ridho Allah daripada menang kanikmatan dunia. Matak sukarela hate ninggalkeun tujuan kana dunia. Eta zuhud khos. Rada hampang eta bisa. Ninggalkeun bari geus teu pati resep gitu. Namun sabab ningali manfaat. Jadi dunia teh manfaat leutik. Itu manfaat mana dunia jeung ridho Allah, manfaat ridho Allah. Jadi atuh dunia teh aya hartina keur kuring mah. Matak dunia ditinggalkeun karena tidak ada apa-apanya. Nah, mana tuh boga harta sajawaratan saeutik. Tapi jalma zuhud hatena wusul ka Allah. Salat 2 rakaat meme salat subuh alus batan dunia jeung sina. Oh kan. Kulantaran teu apal nilai dunia urang jeung teu apal nu leuwih manfaat keur urang tujuan. Maka zuhud teu berat, tapi lamun geus paham mah dunia geus nyaho kana teu pati manfaatna dunia jeung nyaho kana manfaatna meunang ridho Allah. Tangtu hate bakal ninggalkeun dunia dengan sukarela. Oh, dengan rela ridho artinya mikeun teh bari ridho jeung mikeun maksa beda banyak. Mikeun maksa mah sodaqah bari ceurik. Antaranya mikeun hari sukarela mah betah ya. Geus teu inget naon. Lagi sarela apa. Tah kitu. Aya juhud khawasil khawas. Tah. Ya juhud khawasil khawas mah juhudna jalma anu geus tahakuk dina mahabbah ka Allah. Di mana urang geus resep ka Allah kalayan hakiki, moal resep kalian Allah. Maka zuhud teh teu dipaksa eta mah. Malah geus jadi pagawean anu seperti adat. Itu zuhud hampang eta mah. Dina makom kakasih Allah maka nu matak Abu Bakar Siddiq sasauran orang yang telah merasakan ketulusan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hatinya itu orang akan disibukkan dengan hal itu sehingga tidak ada waktu untuk mencintai dunia. Nah, gitu kan? Kapaham teh kan? Jalma anu geus ngarasakeun cinta bener ka Allah jeung ka Rasulna, hate teh waktu keur cinta kana dunia teh kan. Karena geus disibukkeun ku hal nu tadi, cinta ka Allah. Saking sibukna hate cinta ka Allah nepi ka sajarlat ge waktu pikeun mencintai dunia. Jadi itu dibalikkan. Lamun orang cinta karena dunia, jelas-jelas tidak mencintai Allah. Nah gitu kan. Maka perlu nur Allah di hati. Jangan mencintai dunia berarti
jalma teu aya nur Allahan di hatena. Gitu. Urang mah lamun haik pas bagian untung dina urusan dunia tegang. Usaha geus setahun, urang dihitung ayeuna mah tegang. Untung aing rugi. Tegang. Tapi pas rek salat sok tegang tara. Pedarek berhadapan jeung Allah. Waduh aing sieun teu bener salat, makanya Allah di tas salat anu bener. Oh sok tegang tara. Tah. Sebab itu dianggap penting salat teh, pentingnya di dunia. Ah gitu. Mantap Ali Ibnul Hasan mah saking ma'rifatna ka Allah tiap ba'da wudu teh sok pucat raraina teh. Ditaros ku keluargana. Ali Ibnul Hasan naon anu kapanggih ku anjeun? Aya naon kajadian nu keuna ka anjeun sehingga anjeun katempo ku kuring unggal tas wudu teh pucat. Wah, naon cek Abil Hasan. Nganu jadi masalah mah cek Abil Hasan. Nah hanya uing sabada wudu rek nangtung hareupeun saha. Sok sok. Allahu Akbar salat di hadapan Allah. Tegang aing teh. Sieun salah salat cek Allah. Urang udah pikiran salat bener, karep salat mah cepat dihasa daekna. Teu aya tegang-tegang. Kecuali jalma nu was-was sok tegang. Ek maca takbiratul ihram aing hese. Sok selip wae salat teh bingung. Matak cek Ali Ibnul Husain cek Ali Ibnul Husain gitu. Ditanya ku dulurna, aya masalah naon nu disangarepan kumaha bilasan? Jawabna ya kan. Tahukah kamu di hadapan siapa aku akan berdiri? Tanya aing rek nangtung hareupeun sangke tas wudu di hadapan Allah. Enggak. Saking makrifatna ka Allah. Nah gitu. Tuluykeun kan. Waridatin atawa pirang-pirang anu datang. Ya ari tu waridat eta al ahwalu pirang-pirang tingkah hate. Nur Allah datang kana hate, timbul tingkah hate, kitu tah kan. Dina eta hate teh aya kalakuan, tingkah teh kalakuan hate. Fa innal warida mangka sanyana anu datang eta qad yusama terkadang dingaranan itu si warid teh halan kana hal. Ari warid teh ahwal sabenerna macam. Kunaon sababna? Tina datang warid sok timbul ahwal, geus we ahwal langsung ditinggalin. Kama seperti perkara saya tinu bakal datang itu mah. Yakni na jam muslim. Anna ba'dal muridina saanyana jalma anu ngarepkeun usul kabeh eta tajiduhu manggihan anjeun ka itu ba'dal muridin mustagilan kana katungkul bi sholati ku salat. Itu wa ba'dhum jeung panggihan anjeun kasawarehna itu muridin teh bisiami katunggul ku puasa. Itu wakana jeung heling-heling seperti nu ceritakeun. Ketingali jalma orang yang ngusul teh loba nu salat, aya nu puasa wae, aya. Itu eta teh kumaha warid nu datang kana hate, nu condong kana salat. Kumaha di mana datang warid di kana hate ya? Itu. Pertanyaanna dina makom mahjubin. Gitu. Ieu mah dina datang masalah warid, ieu urang lamun aya dua pagawean nu sunat atawa nu wajib. Nah, dua mana nu kudu dipigawe? Mun keur anu mahjub mah nu berat. Ka mana nu berat? Tah eta nu dipigawe. Tapi lamun keur arifin mah nu hayang. Nu hampang nu condong anjeun ka mana? Tah kadinya. Itu.
Namun sebabna ari arifin mah hatena di hadrat Allah, matak nu condong kadinya teh petunjuk ti Allah. Ari mahjubin mah nuturkeun nafsu. Aya pagawean dua nu berat teh ceuk nafsu ulah sabab gede manfaatna itu teh. Matak lawan keur mahjubin mah nu embung aing teh kadinya. Ulah mikiran nu hayang nya. Hayang mana aing teh migawe ka ieu atuh ka dieu padahal sarua sunat. Tah nu embung. Begitu kan. Bedanya nu makom arifin jeung nu makom muridin. Wasababu dalika ari sabab itu parantos ditutur eta walidun ilahiyun warid nu bangsa ka pangeranan iktado nu merdi itu warid mailahada kana condongna ieu ilakada kana anu wahada jeung ieu ilakada kana anu. Kulantaran kitu yan bagi jeung peryogi likuli ahadin ka sakur-sakur jalma non aya malayan amal itu sikulu ahad bi muqtadomelihi karena pamerdi condongna itu si kullu ahad gitu. Atau rek kana waridna meunang kumaha condongna itu waridun ilahiyun meunang kadinya. Tapi keun saban sahiji ngamalkeun kana pamerdi condongna itu warid al madhkuri anu ditutur. Ilam yakun lamun teu kabuktian itu si murid eta tahta tarbiyati syekhi di bawah urusan guru. Lamun eueuh guru tah kan urang teh kudu migawe kana pamerdi condongna itu warid. Condong kana puasa gitu. Tapi wa illa lamun teu ilam yakun tahta tarbiyati syekhi pada istadilu itu menengah tungkul itu si murid. Syai'in ku hiji perkara ila biidnihi angin kalawan idin itu syekh. Wa irdatihi jeung pakarepan itu syekh. Tapi lamun boga guru mah kudu taat ka guru. Eta mah tadi mah lamun teu boga guru, hayang puasa, kumaha condongna wae, hayang sedekah. Tapi lamun geus boga guru mah wayahna kudu taat ka guru. Urang condongna kana puasa. Gitu. Cuk guru kudu loba sedekah ya. Aduh aing puguh matak puasa ge hayang awet bekal. Ieu loba sedekah aing teu kaharti. Ya, cek guru kitu mah itu rek harti rek teu. Sabab guru lebih paham. Ari guru mursyid mah seperti pembimbing anu paham jalan. Jadi moal maosa sabab kabatur guru mursyid mah. Tak lamun guruna teu mursyid sok kaprak-kaprakan. Malah mah ngajawabna teh teu puguh. Kumaha guru ngara abdi sangka nepi kana makom muayyanah. Lateanganna ku siang ge kapanggih. Atuh murid teh puyeng murid. Teu nuduhkeun sugan ka mana nah kudu maca Fatihah aing geus kudu puasa teh kumaha teu ngabejakeun guru. Teanganna ku siang ge kapanggih. Maneh ge osok cenah geuningan manggih belut keur macul. Aduh bingungan santri. Guru kudu nduhkeun ngaran nepi ka makom muayyanah teh ka mana jalanna. Matak Ma'dul Hukam masuk mere bocoran rahasia-rahasia nu kapanggih ilmu hikmah ku anjeunna. Itu mahjubin hayang nepi ka jadi arifin. Bisa asal ngaliwatan nu tilu. Asal boga nu tilu. Itu maksudna mah. Mana nu tilu? Hiji dahareun halal. Kadua boga guru mursyid. Katilu jadi murid sodik bari mujahadah. Lah? Mahjub. Oh. Ulah Kang, Pak Google mah eta mah nanya urusan dunia. Saya Google mah ditanya urusan dunia. Mun apa ieu teh urang teu apal kebon sawit nu saha tah kage saya Google. Ari nanyakeun cek Imam Syafi'i kumaha sieun jalahan jawabna teh. Geura tanyakeun bab tahlil bid'ah nyebutna. Teu teu nyahoeun tahlil. Ulah urusan agama mah kawan nanyakeun Allah mah ka saya Google mal apaleun kan. Lain guru mursyid saya Google. Ulah. Saya Google. Mursyid mah Kang sipatanana leuwih nyaah ka santrina daripada indung bapak ka anakna. Eta sipatan mursyid.
Ciri mursyid. Atau ciri mursyid teh sok istighfaran dosa santrina. Aduh aing jadi guru sok istighfaran dosa santri tara. Nu sorangan gitu kaburu bener-bener istighfaran santri. Boleh mursyid aing. Eta sifatan mursyid. Sifatan mursyid mah hampuraan. Eta sifatan mursyid. Lamun guru pendendam curiga urang wah boleh mursyid. Wah ini gawe salah biraga minta dihampura kalah nyarekan. Peda dipake senal sugan teh senal baturan peda akur cetna. Itu lo guru datang minta dihampura kalah disapa. Boro-boro menang panghampura. Oh balain mursyid teh. Gini sulit rek hampura. Anu gampang ngahampura mah anu zuhud. Jadi orang zuhud gampang ngahampura dosa batur. Tapi nu hubud dunia mah sulit ngahampura dosa batur. Boro-boro dosa batur tetangga inung bapana geser dihampura ke mana. Ahli zuhud mah boro-boro minta batur teu minta geus langsung ngahampura. Karena orang zuhud mah teh deukeut ka Allah. Orang-orang bijak makan ya kan, cintailah siapapun dia, kalau tidak bisa jangan menyakitinya. Atau tong-tong nyarikeun batur, tengah bahagiakeun batur gitu. Ya, tidak bisa mencintai ge ulangan nyarikeun gitu. Bahagiakan siapapun dia, kalau tidak bisa jangan merugikannya. Eta orang bijak kan. Ahli zuhud. Itu teh pepatah ahli zuhud. Musuh hiji loba teuing sobat 1000 kurang keneh. Eta ahli zuhud. Teman sejati adalah teman yang membuat kamu menjadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Orang-orang bijak kan, eta bahasana hararebatnya kan. Nah gitu. Jadi lamun hayang pindah tina makom ajubin ka makom arifin teh kudu ngaliwatan ti leulah. Hiji dahar halal. Gitu kan cek Imam Ghazali inna mahurimu anisyuhudi bisyai'aini. Pastina eta jama dihalangan tina musyahadah ka Allah karena dua perkara. Hiji bitunil atmimah. Ngadahar barang riba. Nu didahar nu dipake atau di cicingan. Holwat di mana? Gitu. Di imahna tapi imah nu riba sengketa. Lantaran ulang gede tanagana eleh dulu ulang cicingan ulang. Jadi dahareunana halal, nu dipakena halal, tuluy nu di tempat jadi tempatna halal. Gitu kan. Eta ahli zikir nu tempat anu daharna halal, gitu. Waktu pakaianna halal terus dahareunna mah kita tempat dahareun pakaian. Ada ulah coba-coba keur holwat urang make pakaian anu tina barang riba meulina. Ulah bisa mal wusul urang. Pastina dihalangan cek Imam Ghazali jalma tina musyahadah ka Allah karena dua perkara. Hiji barang haram didahar, jabrah barang dahar, kadua nganyerikeun batur. Ada sing sieun batur nyerieun. Komo indung jeung bapak. Ieu tatangge ulah nyerikeun. Bisa jadi ku sabab nganyerikeun batur teh dihalangan ku Allah musyahadah ka Allah. Nah gitu. Hiji dahar halal. Kadua ngaji ka guru mursyid. Katilu urangna jadi murid sodik, ari murid sodik murid nu sok mujahadah. Itu ilmu nape disimpan ku Allah dina hati guru mursyid. Cek guru mursyid yang bisa ngambil ilmu nape dari hati saya cuma satu murid. Siapa? Murid sodik. Salian ti murid sodik itu bisa kajian guru na mursyid itu bisa nyokot ilmu nape tina hati guru mursyid. Gagah tong sekali-kali ngajalikeun guru anu lain mursyid. Mantak aya keterangan ti para ulama jangan ambil ilmu dari orang bodoh. Jangan teu paham di guruan ulah kan. Jangan ambil ilmu dari ahli bid'ah. Sebab kajian ngajina pinter ahli bid'ah mah moal barokah ilmuna. Itu. Jangan ambil ilmu dari orang sombong.
Pinter ngajina di guruan kurang tapi sombong. Jangan ambil ilmu dari orang sombong, tidak akan barokah. Seperti gitu. Matak berguru ka guru mursyid. Urangna jadi murid sodi. Engke jadi kakasih Allah. Nah gitu. Hasilu dalika jeung ari kasimpulanana itu kawal. Kasimpulanana kumaha tuh kan? Ya. Eta anna tanawu al awrodi sanya-nyana warna pirang-pirang wirid fi hakil muridina dina hakna jalma anu ngarepkeun usul kabeh as-sadiqina nu bener kabeh eta nasiun timbul antanawil waridati tina warna-warnana nur Allah nu datang ala kulubihim kana pirang-pirang hatena itu muridin. Nah gitu kan. Ayan bagi mangka perlu lantaran gitu likul limuridin kasakur-sakur anu ngarepkeun usul ka Allah non aya malayan amal itu si kul murid bi muqtada waridihi kana pamerdi waridna itu si kul murid bisartil mutaqaddim kalawan syarat anu ti heula nyata mana lamun teu di bawah tangan guru walaya malu teu menang amal itu si kul murid bi muqtada waridi ghairihi kana pamerdina warid lian itu murid. Tong nutur-nutur warid batur sholat melu sholat batur getol puasa ari urang ka mana condongna rasakeun ku urang heula waduh aing mah kana ngaji euy sia mah sholat ngadugdug aing mah ngaji wae mah ngaji we sabenerna Allah ngahayangkeun nyondongkeun kana ngaji aya manfaat tina ngaji situ mah sholat itu sholat tinggal dugdug itu kan ulah sote gitu ngaji tar sholat ulah sote sholat kan batur sholat orang ketolna kemana karena ngaji upamina jika ngaji anu hukuman sunat anu orang geus apal teh gitu lain dican apa wajib hukumna sholat batur sholat orang kemana karena ngaji urang kemana we lantang amal batur gitu. Soalnya dina ngaji ga eno halus. Si ieu mah teu bisa salat loba tapi ngaji mah getol teh. Oh ngaji ga halus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la entak dua. Yakin anjeun isuk-isuk lempang. Maksudnya gitu. Kata alama baban minal ilmi. Ka majelis ilmu lempangna rek ngaji sabab khairun min antusalliya mi'ata rakaatin. Maka sekali ngaji sabab lebih halus daripada 100 rakaat sholat. Batur ngadugdug sholat. Urang ngaji batur. Karena menang sabaraha sia? Aing sholat sajam, ngaji sajam. Geus menang 3 bab. Eta sholat ke keur menang 10 rakaat. Untung urang mah 300 rakaatin sholat. Aya Kang dituduhkeun ku Allah mah runtung. Gitu. Ya mau hayang ngasil dunia duduk sok teu ingat salat teu ingat ngaji naon. Meunang sakacamatan ku sorangan. Eleh ku tukang ngaji. Eleh ku jalma nu ngaji nepi ka jadi pinter ngaburuk jalma. Cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhdiyallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Muad kamu Muad bin Jabal. Sahabat anu paling dipika cinta ku Rasul pinter eta Muad soleh lamun maneh ku Allah dijadikeun sabab nepina hidayah ka hiji jalma aya jalma nu berguru ka urang ku urang diurukan hiji jadi bener nepi ka boga ibadah usul ganjaran anjeun teh leuwih berharga ganjaran daripada dunia jeung eusin. Kabayang teu lamun santri boga 2000.
Santri 2000 aing untung 2000 kalian dunya jeung eusin. Batur mah sakacamatan usaha bejaranya tukang usaha seumur hidup boga sakacamatan santri mengaji balik jadi kiai ngawuruk asal ikhlas. Sekali bener hiji jalma dunya jeung eusina 500 dunya jeung eusina batak teu keduneangan sama geus nu manehna dunya jeung eusina. Tidak pernah mencari duit tapi selalu punya duit. Tidak pernah mencari tapi kalau butuh selalu ada. Sebenarnya cek kalau atuh geus nu maneh kabeh. Bener kan? So. Itu menjadi tukang ngawuruk. Walah hebat datang tukang ngaji tadi kan. Tapi tukang ngaji geus untung cek itu udah urang tara boga 100 rakaat saeuting. Tapi ari ngaji mah ban menang 3 bab teh 300 rakaat berarti. Lebih halus daripada 300 rakaat. Nah gitu. Ngaji mentak sing geto, hayang nepi ka pinter. Urang sugan yen pondok aya we santri datang. Ari batur mah pamajikan jeung anak cenah pesantren ka urang. Tenang kan itu udah batur mah nu percayaan ke aing mana we geus malah santren ka budak boga budak 3 pamajikan 2 jadi 5 lumayan jadi balener kabeh jadi boga ganjaran 5 kalian alam dunia jeung eusina hebat santri batur mah budak jeung panjikan jeung santri kurang bener ya Kang. Tong ngaraguan santri batur nu datang bisa nu percaya ka urang. Dari keburu mukim urang lebat. Alah ngaji hebatnya Kang. Mantak batur mah amal teh geus arapal mana anu saeutik gawe tapi loba buruhanana. Urang mah teu apal mana we beja anu datang eta pigawe mentak wah riweuh salat cenah tahajud alus wah salat kaduk-duk we. Nepi ka 11 tahajud subuh keberangan. Kapan Ibnu Umar Sayyidina Umar bin Khattab gitu kan. Papanggih jeung Ibu Syifa. Ibuna Sulaiman bin Khaitamah. Bu Ari Sulaiman ka mana cenah? Teu papanggih jeung kuring tadi salat berjamaah subuh. Oh Sulaiman mah keur sare. Kunaon sare we kieu? Tadi peuting sabu peuting salat. Tapi pas rek subuh sare itu jadi keberangan. Cek Sayyidina Umar. Uing mah Bu lebih suka lebih resep itu sholat subuh berjamaah kajian sabu peuting teh sholat. Cuma sholat sabu peuting subuh teh berjamaah. Cik Sayyidina Umar ya di mana sholat subuh berjamaah urang sholat sarua jeung sholat sabu peuting sarua jeung dikir sabu peuting kan. Mentak palinter betul mah. Urang mah teu tepati apal hadis na datang ngaji ihya. Teu apal nu rarebat. 2 rakaat memeh salat subuh teh leuwih hebat daripada dunya jeung eusina. Matak boga harta urang sakacamatan kusaran kecil dibandingkan jalma nu bisa salat 2 rakaat. Anu hebat mah salat subuh kuat dunya loba di tah. Nu alus mah ya eta cenah uing cenah sok kaberangan wae teu da. Lamun sok kaberangan mah cek Rasulullah atuh da aya ada-ada sarena. Ari sare janji guhar mah teu da nya. Kaberangan wae kan. Ingat jam 8 jam 9. Gitu. Cek Kangjeng Rasul ya adabun naum teh. Nah, kahiji wudu heula meme sare. Kurang teu puru rek wudu teh nyarek sare. Kelas ceng hardu ya. Da geus lungguh sare busak. Atuh butuh betah.
gitu. Wudu heula. Ada pada bansar ya kan. Cek Rasulullah enteng heula. Gitu. Wudu, geus wudu, dua pandangan buka, adekeun. Tah, eta kaduana. Katiluna tuluy babacaan maca surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Tiupkeun kana leungeun. Tuluy usapkeun ke sakulur awak anu bisa kausap ku urang. 3 kali kitu neun. Kieu deui baca deui kulhu, qul falaq, qul birnas. Eta ada bunaum inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anu kitu mah teu hese meureunna. Kulhu katalar, Al-Falaq katalar. So, eta ada bunaum. Sanggeus kitu nu kaopatna maca ayat kursi. Aya mah hadisna ti Ibu Aisyah. Hadis rawahu Muslim, Imam Bukhari Muslim riwayatna. Itu sok maca ayat kursi Rasulullah meh kula. Nah gitu. Kalimana tuluy tas maca ayat kursi teh maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Mun jong golek paksar eta. Eta ada pada mana? Kagenepna maca 2 ayat nu terakhir dina surah Al-Baqarah. Lu hafal anu sok biasa amal apa? Ayat 285 jeung ayat 286. Eta ieu nu ngariwayatkeunana Rasul maca eta teh Imam Bukhari Muslim keneh an Abi Hurairah. Nu tadi mah ti Siti Aisyah Imam Bukhari Muslim hadisna. Naon ayat nu 285 eta sok dibaca Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi ta nepi ka mana wa ilaikal masih rabbana wa ilaikal masih. Eta ayat anu 285 na. Anu ayat 280 genepna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha nepi ka pangsuhna alal qaumil kafirin ta eta. Tah geus maca ayat eta kakara maca doa meme sare. Ya riwayatna Imam Bukhari an Hudzaifah. Nyata bismika Allahumma ahya wa bismika kakara sare. Tapi cenah urang ge osok persiapan maca eta osok. Tapi tetep cenah sok hese jadi mun sare teh kebluk. Pandayan sarean mau bari digaingkeun nya jang anu talapungan ge. Saya nu toil ge hudaan kurajahat. Nah, lamun hayang tereh hudaan sahlul yaqloh minan naum supaya gorejak dina sare ulah kanal teuing sarena teu ingetna. Eta teh Kang hari anu di talapungan teh udang-udang. Kanol eta teh sare teh hijabna teh. Anu sare karancang Kang betul. Sare masare tapi nu ngomong kadenge. Ingat Rasulullah kulemna secara biasa tapi manana teu kulem bener kan? Ya ali-ali wusul kan karancang. Eta keur sare gur kae lulah beurang sih. Pamajikan keur gegeruan ka budak kadenge. Keur sare beurang. Sok urang ari bulan puasa sok rada karancang lain sare kan. Lapar, iya urang mah daharna lewat teuing cenah. Jadi we kanal sare teh. Karancang teu da ipisan kare sare teh Kang. Ada ipisan. Kertek musan hudang gitu. Pan bulan puasa teh hudang. Tapi hari bulan Syawal mah sudah. Karena aya kiat-kiatna kan. Supaya gorejang.
kiat-kiatna ya. Kahiji cenah mun beurang sare sakedeung. Latih isukeun pika jam 3 sakedeung. Cek bahasa santri mah koelullah. Bener kan? Itu jam 11 mah pika lohor sakedeung. Dasare mah sebenarnya cek ahli refleksi itu kudu loba. Itu kudu loba sare mah. Asal geus tuluh sare kajian 1/4 jam udang. Kudu diajar biasa sare madarat urang. Para sahabat mah langkah sare bari ngedeng kecuali madarat. Urang mah 2 jam wiridan sare teh teu dianggap sare da sandi ngedeng. Aing can sare adi tadilah kursi cinukul 2 jam. Nah tadi menunutan. Pada sare diu. Ramen simkuring balik ke mobil ingat geus nepi subuh udang geus sare. Tapi lamun ceuk nafsu mah aing teh san sare tadi bana mobil ingat wae bro Aisyah kapung. Komo supir keur ngerema ingat jadi tepugu sare. Aya kiat-kiatna Kang. Aya 7 cenah ya. Sahlul yaqdh minana supaya goreja ulah kenal ting sare. Itu hiji beurang sare sakedeung. Kadua ulah digawe berat teuing beurang. Jangan terlalu kerja berat. Yang anu biasa we ulah popohoan teuing. Anu capek teuing beurangna putingna kanal sarena. Jangan terlalu berat kerja sia. Tilu kan? Tilu. Tidak terlalu tidur malam. Sore teh jam 3 ka karasare teh. Tidurna begadang we ngobrol. Teh salat Isya mah kira-kira teh perlu kusak ke sare dan kerek udang seperti lu malam. Nah gitu. Ulah peuting teuing sare. Sabaraha tilu kiat-kiatna supaya orang ulah kenal teuing hijab sare. Gitu. Jadi mun dicabut nyawa sare teh keburu inget. Kekarang ngeudegetan malaikat goreja gudang. Anu kanal mah inget-inget di akhirat gitu. Dikubur aing teh sare di imah gedong tapi inget geus di padung gitu. Geus dikubur. Wah, cilaka eta. Cilaka. Ulah kenal teuing hijabna sare. Kaopat kan? Kaopat. Tidak terlalu banyak makan. Iya. Aduh, teuing mayor wae beurang. Jadi we kanal hijabna sare. Hese. Ampun. Tidak terlalu banyak makan. Cek ulang teh. Nu kalima aya keneh Kang kiat-kiatna bejakeun ulah ya. Terus sakitu ge cukup. 7 ka bener 7. Cek ulama. Oh, ulama mah sare-sare ge diajinya. Kau mau usul mah ka Allah. Ari urang salat paya salat we tuturuti ka batur. Boro-boro muraqabahna musahadahna dituturkeun guru urang dina salat. Tuturkeun ulah salatna hungkul. Ulah 4 rakaat antara hungkul tuturkeun. Hate lumpang dina keur munajat taroki jeung suluk hadrat Allah dina salat. Tuturkeun guru. Mentak lamun urang teu paham tanya guru. Itu. Guru mursyid mah bisa nepikeun. Da apaleun usul dina salat. Lamun can usul mal jadi guru mursyid. Atuh rek nuduhkeun batur kumaha mah ge can apal jalan. Kang, pingpin ieu ke Jakarta, aya pun can nyaho, sasabar. Mentak aya jamu, wah aing geus meunang wahyu ti Allah, padahal jin. Naon sababna tuga guru atuh da. Lamun aya guru mah dibejaan ku guru, awas ya lamun ke sia niup janji cager, awas ya ulah gagabah. Dina makom mana maneh eta teh. Guru mah paham.
ciri-ciri jalma dina makom muhadharah, dina mukasyafah, dina muayana, apa cirina? Itu atuh tina rigi awak geus ningali batur. Anu jago mah guru lempang dan assalamualaikum, waalaikumsalam. Torojol tamu, wah. Ya nempo kiceupna mah juga maju. Hafal kan? Balik sholat kang gimana tas sholat? Mana pelempang kieu mah juga ieu teh tanda-tanda makom muhadharah kieu. Kayak tanda-tanda dina makom muayyana. Ya kang sadayana oge. Orang mah paham tanda can ngajaran. Engke mungkin diajaran ku sorangan. Aya paham. Tak ilmuna laduni batur. Menang salapan ciri mursyid teh lain menang gugur ti guru, diurukan ku Allah. Karena mursyid kieu catat kon. Wali nandang maca kitab lain waliullah mah ilmuna laduni diurukan ku Allah. Ya mari kitab mah teu bisa ngomong naon-naon. Eta mah na kitab mah ilmu batur eta mah kurang dibaca ngabejakeun. Urang maca Quran aya mobil tiguling. Asok lin. Ya cek di dia tak kieu diterangkeun na kitab cek batur ilmu. Can puguh daukiyah urang. Guru la ilaha illallah, urang la ilaha illallah. Ingat kana hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Padahal mah aya anu leuwih tidinya kan hadisna sing daek macan urang loba hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya hadis Rasulullah tentang la ilaha illallah. Saur Kangjeng Rasul saha jalma anu datang ka Allah bari macakeun la ilaha illallah tapi dina hatena eueuhna naon salianti la ilaha illallah. Ceuk Kangjeng Rasul dakhalal jannah. Oke. Man jaa bila ilaha illallah la yakhlitu ma'ha ghairuha dakhalal jannah. Sajal manulisan maca la ilaha illallah dina hatena eueuhna naon salianti makna la ilaha illallah asup ka surga. Dina hadis sejen mah kholison mukhlison bahasa. Dina hadis sejen dijelaskeun deui kan. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man jaa bila ilaha illallah laisa fiha syai'un fi hada laisa fiha syai'un min hada wajabat lahul jannah. Sajal ma anu datang ka Allah maca la ilaha illallah. Cek urang mah jalma nu maot maca la ilaha illallah. Tapi laisa fiha syai'un dina la ilaha illallah nah tena eueuhna naon. Salian la ilaha illallah wajib ka surga. Wajabat lahul jannah. Gitu kan? Wajib surga pikeun manehna. Bahasa sederhana wajib itu pasti. Ngan kudu ta ieu eueuhna naon laisa fiha naon laisa fiha syai'un ari ngucapkeunna mah gampang. Tapi laisa fiha eta sok aya wae aing keur la ilaha illallah la ilaha illallah nah teh lempang paham kana makna. Ngan aya deui nu sejen dina hate motor can kabeuli. Kudu eueuhna naon salianti la ilaha illallah. Wajib pasti ka surga cek Rasul. Seorang hadis Rasul kan. Anu didawuhkeun ku anjeunna anu pikabungahan pikeun umat. Ummati ummatun marhumatun la adzaba fiha fil akhirah. Umat kami umat nu dirahmat. Eueuh siksa pikeun umat kami di akhirat. Oh cek Rasul. Huluh. Oh siksa apa? Pikeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Eta saur Kangjeng Rasul. Sabab umat anu dirahmat. Naon sababna? Meunang syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah gitu. Mata kacida untungna urang lamun hayang di aku umat ku Kangjeng Rasul.
Rasulullah masih seorang man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nu cinta ka kami barang jeung kami di surga. Waktu cenah aku diingat wae ka Muhammad dari maka sawah rek macul kawan lain. Nuturkeun ajaran Kangjeng Rasul. Mahabbat nuturkeun ajaran Kangjeng Rasul. Lain sholawat. Ayeuna sholawat nuturkeun ajaran Rasul. Ti isuk nepi ka asar sholawat can salat lohor. Nuturkeun ajaran Rasul teh Kang. Sholawat nu timbul tina cintana hate ka Kangjeng Rasul, nuturkeun ajaran Rasul tina salah sawiosna itu tanda-tanda nuturkeun ajaran Rasul teh ngagungkeun Kangjeng Rasul. Nu ngagungkeun Kangjeng Rasul sok maca sholat kitu. Lajeng giring ka segala maca sholawat kudu nuturkeun ajaran Rasulullah. Ya kitu kan. Kasabaraha teh kalima. Kaopat kalima. Kagenep. Kalima. Kalimana ya Kak? Jangan terlalu mewah tempat tidur. Nah, kalima. Urang mah aja make AC. Atuh kebluk ya. Kanal asana. Tak batur aja kan tara gampang, tara sare di resmi-resmi. Baca kitab ngaku lepak na kursi we cukup. Ngaras teu betah teuing. Ieu mah make AC dahar heula. Tuluy kasurna empuk. Pas di istananya nya kanal tuh hijabna. Jangan terlalu mewah, sederhana tempat sare. Malah baheula mah santri bantalna ge ku kalapa. Amun geus rada poho korenya. Lain mah bantal mah tilu ti mah rek ngaji pesantren. Jigana teh kadon es pesantren. Ayeuna mah pesantren mah kasur, mah segala budak yang jiga rek kadon sare teh pindah sare ti mah ke pesantren. Waduh, jadi ajengan teh nungguan tukang es. Aduh, ya dipikir-pikir. Asa kurang manfaat. Aing nungguan tukang es. Astagfirullahaladzim. Tidak terlalu mewah tempat tidur Kang. Ulah di mewah-mewah teh. Sederhana we. Si mutong nu kanal teuing sanajan daerah tiris. Ipis we. Ulah kanal teuing ya Kang. Kagenep. Berdoa sebelum tidur dan sesudah tidur. Tadi mana ya ada pada mesarena. Tapi ka maca bismika Allahumma aya. Kayak udang sare langsung deui dikir ka Allah. Ya Kang mun memeh sare dikir, hudang sare pangheulana ingat ka Allah can ingat kana naon? Brai Allahu Akbar. Geus. Maca we doa ti dinya geus. Brai teh can inget ka sawah, can inget ka pamajikan, can inget macul can. Jadi ka Allah heula. Lamun hudang sare cek ahli tajrib ya. Anu geus dipecah ku ya ku para ahli tasawuf. Lamun hudang sare berai inget teh ka Allah heula. Mame inget kana sajen. Tadina nyaring nu eta loba eling. Tapi lamun hudang sare berai macul. Can inget ka Allah. Waduh, aing can ngaguingkeun pamajikan makani rek ngangler isu. Kakara maca doa inget ka Allah paneuri. Wah, dina hudang nu eta loba goplah geus cobaan. Sok dicobaan ditajrib gua Kang bener ya omongan ajengan. Wah, aing dipecah ge di mana sare. Ah gitu. Genep tah? Katujuh Kang. Minta tolong orang lain untuk dibangunkan. Jadi pesen ke pemajikan, ke sasawe nu teu heula. Wing ke lamun geus arek jam 4 geingkeun. Pesan batu. Mimitina dihudangkeun lila-lila jadi biasa kena. Tah kitu Kang. Kiat-kiatna urang sare ulah kanal ting hijab. Peurieun atuh dah boro-boro sare keur hudang ge ka hijab wae. Hate teh Kang. Ka hijab kunaon ku surah Aqwan. Eta. Yes, walau alam hiji deui ya.